Cek cek jiwa lupa. Nunggu di jalan kumaha gitu? Di jalan? Ya gitu. Di mana tadi teh lewat di mana? Eta mulang di Pangalengan di jalan teh kan ngalangkung aya ngalangkungan sawah gitu. Miwaas ningali budak eta numpak munding asa zaman keur budak numpak munding. Aduh eta nih Munding mau mundingan. munding nyaan. Munding nyaan. Numpak munding wadoan aya munding kuburuan. Ay, Oh iya. Ente asa keluar raas baheula kitu numpak munding kan lamun turun nanti karena bujur munding saradot gejeling ke handap gitu. sing goreng ge tadi gitu. Sarua gitu ngalangkungan anu di pasaran. Ya nu keur jongkok. Ini warakas. Istri banget. Pamangket sih. Oh, pamogat jangan. Jadi pas kerja kata langsung cecempe. Eta mah nuju heeh. Keur sarapan we. Sarapan gitu. Micen sarapan. Pemirsa gitu. Putra bete nuju biasa we. Ngawangkong ngalor ngidul. Jadi tadi kunaon tadi teh? Tidak sapa heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeung tepang deui pemirsa sampurasun ulujeng wayah kieu. Pada dengan channel di sini saya Abah Wowo ditemani dengan rekan saya Bung Uden Munding. Soalnya tadi nyebut Munding gitu. Astaga. Jadi kumaha tadi teh? Henteu nya asa kuwaas gitunya zaman kiwari itu tahun 2024 ieu teh nya. Masih kene tiasa ningali budak leutik numpak munding gitu. Biasa kewararaas kan. Di kota mah terus nyaris teh aya lah gitu. Dari main suling teh. Oh entu ari duka main suling mah da ayeuna mah duka apaleun budak noge kana suling duka henteu. Duka diajar duka henteu gitu. Tak itu nih asa wararaasnya kan kapungkur muni. Asa kunikmat gitu misalnya. Milu macul jeung aki. Gelilas ini nih datang mawa ieu. Tuang dahar makan siang. Ya. Di ieu teh kan tepira itu sok sanajan misalkan rencang sanguna oge tepira kadar paling oge nya ari di desa teh nya Percikan ya. tak itu lalam sambal asin Mantap, tahu tempe kerupuk kaditu mah sayur asam kaditu nanti dibuka ai jang incuna mau dibukakeun teh tak ieu jang ujang jang ujang Tepira gepuk segede kieu meni nikmat. Diperulukan ke tanah liket. Entah itu nikmat pisan tas bobolokot kesang gitu dah sok sanajan macul oge bari sama pacul-paculan anggar we da ngesangnya itu kaciri antara kesang jeung kasih bola kucai sawah Cuma tengah berang ereng-erengan itunya panas pisan. kasih sih heula ka saung di saung teh kan ieu nanti aya nanti hawu eta teh aya jang naheur cai teh nah hajar dan ngadidinya gitu kadang-kadang mah cai sawah untuk kita aya nu kitu kitu teh Udah kan datang. jang ngabubuy biasanya mah Jadi non kasawat jam 8 jam 8 dari jam 10 karek sajam kan panas istirahat heula sasarean. Udah jam 4. eta komo lamun keur puasa mah kan gitu kan teh gitu ini disuk paribasa mantuan kok ieu padahal nama eta nundutan di eta di saung da Udah gawiana eueuh pulukeun. hanya gitu teh nah gitu Kang Wowo lah nih Jadi tadi teh ningali munding, Nah, ningali budakna ningali munding. iya nah da abdi teh masih kena normal tak itu Kang Wowo tah panginten ayaku mantes gitu terus urang ngabahas budak numpak munding di sawah gitu kan urang teh urang rada-rada mendar anu iyalah usum-usuman di natatanen geuninnya ai urang Sunda makan ai istilah nanya
usum naon gitu. Sumlang layangan gitu. Kan tatanen judulnya oge atuh Akang. Aduh ieu mah kemana wae si Akang ieu. Usum halodo. Iya gitu. Nah dina utamana di urang Sunda mah kan henteu mengukur orang Sunda, tapi di ieu ge pangitna aya istilah-istilah sanes misalkan di Arab Saudi molak pare itu kumaha gitu kan. Pami aya sawahna gitu ge. Di urang Di Arab mah benernya. oh. Acan pernah ninggal kan? Acan pernah ke Arab. Tak itu urang ieu weh urang cobian istilah-istilah anu ngemut-ngemut nu kapungkur gitunya mieling istilah-istilah dina keur urang tatanen gitunya sok sanajan ukur mantuan aki lah itu sok sanajan dina zaman kiwari mah rada langkinya daerah urang mah gitu daerah Karawang mah seueur Cianjur gitu nya di Bandung gitu khususnya di Bandung di Lembang tak gitu Cimini tak gitu jadi ngebahas istilah-istilah dina usum dina tatanin dina tatanian teh tatanian oh tatanian pertanian mah baju bahasa Kamalayon tatanian kuncian eta free pre tak itu school sekolah seperti bapak tadi teraskeun lajeng anu kahiji lamun ieu sate acana sisiapan misalkan sok ninggal heula ieu nanya ninggal heula waktuna waktu nu pas jang tatanen teh kan aya persiapanana nah misalkan geus dina tepi kana wancina erek ieu erek ngamimitian tatanen biasana disebutna teh nyambut heula nyambutnya mitembian ngamimitian ngawat macul tanu sawah gitu nya terus ngawuluku biasa nama anu nganggo ieu teh kadang-kadang manggo munding membajak sawah kieu midur gitu kan mak ngangge naon teh ngangge munding di ayeuna mah nganggo kapungkur mah nganggo munding ayeuna mah seuseurna kan terus nganggo traktor gitu kunaon ngawuluku ngangge munding nganggo hayam mah sesah bener pamirsa jadi kahartosnya kunaon kapungkur ngangge munding kebayang atuh coba mun ku marmot sabaraha ribu marmot anggar enakeun di ya tah make munding tapi ayeuna justru mundingna terus ngerangan terus alimeun meureunnya iya ayeuna mah terus ya pensiun dini mending ayeuna mah gantian ku traktor mah kajeun ngaluarkeun solar istilah nama terus tekersaeun gitu nya mundingna gigi deug aya teh anu upami misalkan ieu tanah geus dipacul di sungkalannya terus diratakeun bias kapungkur mah di garisannya si sawah teh sampai ieu teh sambil kitu teh sambil melak di juru biasana mah sok dipelakeun si pare na teh ngarah jadi ngajukut gitu kan kanggo pibinihun nah, jadi si pare anu kanggo binih teh dina mangsana nyambut teh tos dipelak jadi nyambut beres eta tos jadi kantun tandur teh tanam mundur berarti bahasa Kamalayon dong aya meureun bahasa urang lagi sigana mah da pokona mah melak bari mundur gitu nah gitu kan anu teu maju-maju mah tukang tandur teu maju kan maju mah kagali tak gitu aya anu teu maju ge tukang nguseuh maju mah teu jongklok tak gitu saya tandur tanam bari mundur biasana teh si beungkeutan alungkeun ka tengah gitu dari sana gitu ya. Nah ieu kan kapungkur makan laleganya sawah teh nya kadang-kadang kan balawar gitu ieu teh ngalungkeun bibit tos Italian terus ngarambet mah tos melak eta kan teu nu jadi teh teu parena hungkul aya
aya jukut, aya eceng, aya genjer, aya naon we gitu anu jararanten teh teu mengukur ieu teu mengukur parena hungkul. Tah nu eta teh biasa mah dipiceun anu kitu mah dianggap gulma ngaganggu. Ngaganggu janten dirambet. Naon namina teh? Ngarambet. Oh. Pami di kebun mah dioyos gitu nya. Dioyos. Nya ngangge koret, ngoyos ngangge koret geuningannya. Nya miceunan eta. Miceunan nya ilalang mun ieu mah nya upami di ieu mah nya anu ngaganggu lah nya. Ngaganggu ieu mah nya sarupana nu kitu oge lah nu ngaganggu ngaganggu kana tatanen eta gitu. Hama beureunya. Hama lamun hama. Nya hama tanaman. Nah, gitu. Terus ningkat deui kan maksudnya pare anu dipelak tumbuh deui kitu nya. Ngagengan lebet ka ieu culcel namina teh usum celetu. Usum celetuk. Culcel mimiti aya ieu mimiti aya parean. Tapi untuk ieu di can sadayana. Ya seperti namanya lah, culcel. Culcel teh ya gitu. Iya, celetu. Jadi tidak serentak gitu ya. Eta usum celetu namina teh. Celetu. Eta teh tau pami misalkan eta tos mimiti culcel gitu. Kan culcel. Tah kita ningkat deui kana bekah barang hijil tah ini sadayana carayana mung teu acan rata tetep barang hijil gitu tah komitos barang hijil naik nanti kana rampak usum rampak sadayana barukah mimiti mulai ngararisi gitu si ieu teh si jadi rampak mah rata sadayana gitu kumaha rampak kendang nah gitu naon bareng gitu ya. Nya bareng gitu. Rampak sadayana. Eta beureunya anu rawan di ieu ku manuk teh beureunya. Iya. Tadi kan sok kan mesti manuk ge ngala eusina lain ngara eta kan. Jadi kan berarti geus mimiti aya eusian gitu mimiti kan tina rampak teh kan sapalihna terus aya nu balaleun mulai bener gitu mulai aya eusian gitu. Si pare-parena teh rampak pemilos rampak diantosan dan dugikeun ka si ieu na teh baleuneur si pare-parena baleuneur tah nambe we ieu tah pemilos baleuneur rek rampak sadayana nambe we dipanen bener teh ngeusi kana kutu euy ieu kutu meni bener sepuh teh eta nya anu teh salah teh eta teh salah kan bener teh betul tak gitu panen mah dibuat disebut katanya dibuat dipanen panen pareng yang naon panangan aya nu ku arit aya anu ku etem ku etem ngabungkur oh mohon ieu nya kita ini ya kan alatnya kayak tampil di dia bapak gitu tampil di dia etem ku etem bahasa Indonesia mah ani-ani cenah etem teh ani-ani tapi sarua bentukna gitu nya eta gitu etem di urang mah etem dari kayeunakeun mah geuning saya pergeseran makna aya kuno di aya nu ku ieu ku alat deui di babad gitu langsung pergeseran makna eta ani-ani oh ani-ani mah atuh janten nu kararitu gitu nya kan iya benten deui tapi sebenarnya mah ani-ani teh eta etem etem tuluy naon hubunganna nya biasana kan aya patula pateureun masak matakna di namian eta gitu kuningan teh duh kadinya mah abdi teh terang gitu kawis ani-ani eta mah berapa fokus ka dewe nya mohon lanjut tah upami misalkan panen beres tah aya sabada panen namina teh rumpak jami lain bada salat we nya aya oge bada panen kan eta teh biasa mah kan duikeun ka digebug gitu kan tos panen teh kan digebug didinya di parah teu purutulkeun tina ieuna tina tangkalna kan upami misalkan di alana upami ani nganggo etem mah pan luhurna hungkulnya ranggeuyan jadi si ieuna teh kan jadi pare ranggeuyan
upami di ieu mah kan di arit mah kan digebug. Digebug kan gitu. Biasanya di dinya keneh kan nya. Biasana aya nu di dinya keneh aya nu dicanda ka ieu. Ninggal kondisina upami misalkan hujan Betul kan canda heula. oh baseuh gitu. Hujan cai. Tadi ya kadang-kadang kan aya nu didamelan di bumi tapi ieu misalkan tapi biasa mah kasih siranakeun mah kadang-kadang sok ngadamel heula saung gitu kan ngadadak upami anu lega pisan mah kan hariwang oge pan nya bili-bili ayeuna anu melak saha anu nyanak saha gitu kan. Terus misalkan ari ieu mah ari tos digebug di karungan mah tiasa cenah ka ieu ka bumi dipoekeun. Kita kan sabada ieu kan sabada panen kan dipoekeun. Biasa mah dina giribig namina teh. Giribig teh anyaman siga bilik tapi kotak tadi ieu. Terus sok dianggo ieu oge lin sami bukan jenazahnya. Benten. Iya mah sapotos ieu sapotos bilik kumaha. Giribig biasana mah rada ageng sih ieu na teh nya mana mah bilik-bilik ayeuna mah mong 2 cm setengah ieu teh lebar giribig mah kadang-kadang duwi ka 6 cm si lebar anyaman ieu teh. Pamisim kuring mah kan istri teh orang Karawangnya. Jadi pamain mudik ka ditu teh gajen sok ninggal buruan bumi teh ieu jadi terus ku sanes jadi lahan biasa tapi kari itu teh juga gunungan gitu kanggo moe nya make teh duka fungsi kumaha teh Karawang teh Karawang kan kalebet lumbungnya lumbung pangan Indonesia teh Karawang kapungkur mah gitu duka ayeuna masih keneh margi da sakatarang abdi ayeuna Karawang terus kagiri digoge ku ieu bangsa sanes ku bangsa ku pabrik ayeuna teh pabrik perumahan mohon tah upami urang Sunda mah dina tatanen teh kan teu ieu teu lepas dina ritual biasa namanya terus tingawitan ieu melah kadang-kadang sok aya melah keulahan juang terus ngukus heula naon heula gitu sajabi ti eta kan sok kadang-kadang aya upacaraan adatna itu upacara bendera upacara adat upacara bendera tihang upacara adat dirinya gitu kan malihan abdi kantos penelitian di Kuningan aya kawin cai eta ge sami kawin cai ngawinkeun 7 sumur 7 sumur di Jalaksana di daerah Jalaksana lah kita dikawinkeun si cai teh 7 cenah mah ngarah baranahan nya wallahu alam eta mah kayakinan mung ayeuna mah janten adat we gitu ya kapungkur mah kantos janten ieu nanti adat satempat keyakinan satempat ayeuna mah da tos siseueurna mah tos muslim di dinya teh janten aya memukul janten adat janten kekayaan ya kekayaan kebudayaan gitu nya kayak tos muslim kudu tos modern ayeuna mah tuh modern mohon da upami urang ngabedah di mimiti bade pra musim gitunya istilahna ti mimiti bade nyambut dugikeun ka bada tatanen eta teh teu lepas tina adat-adat gitu nya naon malihan kan di daerah kulon mesti kena aya rengkong tapi misalkan upacara ngalebetkeun kana jero leuit gitu kan gitu ngalebetkeun pare kana jero leuit eta teh aya malihan kan kasenian Sunda mah seseueurna kan tina kai tina awi kan aya angklung bangkong aya bangkong reang gitu tah di ieu ge di Banten oge seseueurna nganggo angklung malihan nuju bade bekah teh di angklungan di Banten mah si pare teh mohon ternyata menurut panalung tikan mah si ieu teh ngarespon si pare teh kana sora teh ya gitu. Tapi kumaha sorana oge berarti nya mun sorana upami misalkan anu di Jepang mah kan nalung tik cainya ieu mah nalung tikna kana sora anu mangaruhan
popelakan orang benten pisan anu dimusikan sareng anu henteu dimusikan. Kayak gitulah kirang langkungnya kema insyaallah pami aya Yuswa mah orang pedar di kadinya gitu. Berarti ngamutna tadi kan musik ngaruh karena hasil tanenna dituang ku urang berarti sa gede kageungna ge Ngaruh ka urang. Enak kabayang pare didangukeun lagu Hello Dangdut unggal dinten gitu. Dituang ku urang pantesan jadi oke mah. Pantesan hayang nyawer wae gitu. Gitu paminisnya aya ieu teh aya anu aya dangdutan teh hayang teh nyawer. Akad tuh ngagibrig we ngagenter ieu teh. Ngademu Jayanti teh do. Tah gitu kan Gitu. Duh, itu nya waas gitu nya upami urang tos nyawang kitu teh. waas kunaon? Waas noong keni. Henteu waas ieu upami misalkan tos ninggal emut kana tatanen gitu teh. Aduh ti mimiti ieu kan eta teh aya kahirupan salidinten nya. Urang teh nuju ali teh nutur-nutur aki gitu, aki mau pacul dihareup gitu. Terus nini di tukang ieu mawa arit gitu. Itu dikongkorongkeun. Itu jadi ngiclik di nagalengan pan waas pisan. Gedeblug Soledad gebru carekan. Carekan baralik deui. Ayeuna mau tinggal waasna kikituan. Anu tong boro aktivitasnya itu kan sawana terus daraya. Iya. Ya pun nini pun akhirnya pasti araya deui. Nah ieu teh malihan abdi nagu di Bandung ayeuna mungkin cenah gitu. Jadi ayeuna ge kan aktivitas tatanen lagi kan terus dinten industri gitu. Jadi terus dimodernisasi sadayana ge gitu. Jadi ya non sama estetika. Jadi tadi kenangan-kenangan nu tadi teh sesah diulangi deui. Kecuali memang pami si sawahna, si lahanna teh memang kanggo pribadi gitu. Ayeuna mah kan kanggo industri perdagangan gitu, jadi langsung ke pabrik gitu. Iya. Tapi deui kieu kan nya kekayaan kitu teh ka urangna oge janten ninggal tadi we misalkan ninggal munding ditumpakan ku budak gitu. Saling budak numpak munding. Budak numpak munding gitu. Nih waas kan. Tos langki bilih pamirsa masih keneh aya di daerahna gitu anu masih keneh aya kitu. Ngawuluku ngomongin henteu ku traktor da cenah ngau traktor ayeuna mah banyak aya mending jadi di ieu teh di di kanang teh masih kena aya suara munding wah atuh sok sandal ngahiyak oge suara munding kumaha suara munding gitu geuning pemirsa suara munding jadi geuning di Sunda mah aya istilah-istilah tapi tadi teh tinu tatanen tani pare nya tinu pare unggul nyambut kawit dugikeun nya kawit nyambut tandur ngarambet celetu bekah rampak panen bada panen ieu rumpak jami eta sakitu eta komo lamun misalkan dibedah keur nyambut teh aya naon eta ke terus dina tandur teh aya naon heula orang Sunda atuh beunghar pisan eta karek pare can toge mah toge nya teu ngaya-ngaya teu aya toge tah kitu eta teh ieu mah ieuna lah nanti istilahna mah bagal nya garis besarna gitu garis badagna gitu urang teh boga badag garis badagna nya garis badagna teh sapertos kitu henteu dika mertela gitu kan dan mikir ka bubuk leutikna lah istilahna mah masih keneh dasarna kabayang upami dina hiji mangsa dibahas tuh ka kana kasenianana kana ritualna malihan kan aya di sawatara tempat mah tuh tos panen teh pesta pan pesta rakyat da kapungkur mah ayeuna lah di Banten kan mesti kena aya kan tos panen teh di Baduy teh kan ngadongkapan istilahna mah ka bupati ke bupatian lah nya sare nyerenkeun hasil tatanen eta teh nya nu masih kena
ketinggal di anggomanya sapos Baduy sareng pasisian lah gitu. Insyaallah kayak kapayun pamaya waktos orang pedar gitu nya. Insyaallah. Ngomong langsung ka dituna gitu nya. Mohon komo misalkan aya acara upacara di mana nah, biasa didongkapan ngadamel konten diri itu sakantenan gitu. Nah, gitu Kang Wowo punten tatanen. Gitu pemirsa. Tadi istilah-istilah tina tatanen khususna tanen pare gitu nya. Insyaallah gitu. Tapi masih garis badagna ya. Sabadagna. Garis badag. Mudah-mudahan kapayun tiasa di pedar langkung rinci. Cung eces Nerelek. centrek nerelek mertela Kembang bolen. kembang. Mangga lagu kembang bolen. Itu pemirsa atur nuhun parantos manco di kayutan ugi kalekasan simkuring Abah Wowo bersama rekan saya Mang Uden Pare. Aku munding tadi Kan kumaha kayaan. kayaan. Atur nuhun muga aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.